Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Raisya Agistini Kurnia ti kelas 7H. Di dieu abdi bade nyaritakeun sasakala tentang Gunung Gelis. Baheula di wewengkon Gunung Gelis aya hiji karajaan leutik anu dipingpin ku raja anu wijaksana. Raja eta boga putri anu kacida gelisna nepi ka kasohor ka mana-mana. Jalma-jalma nyebut anjeunna Nyi Putri Gelis. Loba pangeran jeung jalma beunghar anu ngalamar, tapi Nyi Putri Gelis henteu narima. Anjeunna hayang salaki anu boga hate bager, lain ngan ukur kabeungharan. Hiji poe aya hiji lalaki sederhana anu datang ngalamar. Sanajan panampilanana si biasa wae, hatena kacida alusna. Nyi Putri Gelis ngarasa resep, tapi loba bangsawan anu sirik, kurasa sirik jeung dengki, anu aya ngalakukeun tipu daya nepi ka nyababkeun karusuhan di karajaan. Tina kaayaan kacau, Nyi Putri Gelis ngadoa ka Gusti, sangkan dirina jeung tempat eta dijaga tina kajahatan. Teu lila ti harita, kajadian anu aneh lumangsung. Taneuh jadi ngagedean jeung ngajulang, robah jadi hiji gunung. Jalma-jalma percaya yen eta teh jalma tina kagelisan jeung kasucian Nyi Putri Gelis. Tidinya lah tempat eta disebut Gunung Gelis anu hartina Gunung anu Gelis. Sakitu sasakala anu bisa abdi caritakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.